Tadabur alam ka Gunung Batu, Tanjung Sari. Assalamualaikum baraya, kumaha yeuh dararamang. Tah ieu teh subuh keneh nya geus nyiapkeun perlengkapan bawaeun atawa masak-masak eukeur ka Gunung Batu. Ayeuna teh caritana teh da ieu teh geus saminggu kamari nya rencanana teh. Jeung ibu-ibu pangaosan cenah hayu urang tadabur alam cenah minggu hareup mah ka Gunung Batu. Hayu we nya itung-itung me time, jarang-jarang urang teh kaluar imah. Ieu teh keur bakeulana mah rek ngagoreng peuyeum terus rek nyeblak tulang terusan ieu teh nya aya tunggir digoreng. Ieu teh geus pase nya ngagoreng atawa nyeblak. Tah ieu teh urang bumbuan heula ku gula jeung ku kaldu si cai kuah anu geus disamaraan. Geus karasa uyahna nya atawa bumbuna tah urang abuskeun we tulangna tuh nu samedag da ieu teh cenah nya requestan ibu-ibu hayang dipanggorengkeun. Ieu tunggirna oge geus asak nu sagorengan kahiji mah ayeuna urang gubruskeun gorengan nu kaduana. Ieu ge geuningan si seblakna oge geus asak urang abuskeun we kana wadah keur engke dibawa ka ditu. Tah satoples mungplu ibu-ibu mangganya engke mah urang ngagetan tulang. Da tulang tuur nya, tulang tuur mengan ukur tulang rangu hungkul. Tah geuningan tunggir nu kadua ge geus asak. Tah ayeuna mah rek ngagoreng sosis eukeur bekeulkeun budak. Eme nungguan asak minyakna urang abuskeun heula we tunggirna kana toples. Tuh geuningannya si sosisna oge geuningan urang abuskeun. Tah ieu geus asak sosisna urang jahit kana saringan. Anteupeun heula sina rada tuus. Tah lamun geus tuus mah minyakna urang abuskeun we kana misting. Tuh urang bumbuan we uyah hungkul. Heueuh da jangan budak meh teu loba jajan gitu ari makal ti imah mah. Tah ayeuna bakeuleunnana geus nyampak geus beres aya seblak, tunggir, goreng peuyeum jeung sosis. Tah ieu teh singkat carita geus ujug-ujug di parkiran Gunung Batu we. Tah ieu teh eukeur di jalanna nya rada nanjak jeung mudun. Tah ieu teh mudun heula tah engke mah nanjak. Tuh pamandangan ge meuni asri. Tah ieu ibu-ibu nya di kamera teh meuni malu-malu cenah izin. Tuh tingali tos banyak orang-orangnya anu aya di Gunung Batu da ieu teh unggal poe Minggu teh sok rame di dieu teh. Don ngahaja olahraga. Tuh ibu-ibuna ge nya mararogok taringaleun di handap. Tah ieu ujug-ujug geus di luhur di puncak ngalamparkeun heula samak rek tararuang heula cenah capek geus nararanjak. Sep nya bala kecerakan kieu tuang teh asa nikmat. Tah ieu teh urang ka luhur ka Gunung Batuna. Tah di dieu teh nya pemandangan teh meuni masyaallah pisan nya ciptaan Allah mah meuni indah pisan. Ieu teh di puncak jeung ieu teh budak teh kunaon cenah make jeung labuh. Dadah teteh. Meuni atoh nya budak dibawa pelesiran kanu kieu ge. Singkat carita ieu teh geus beurang pisan jadi urang teh rek marulang heula. Insyaallah nya kapayuna pami aya umur panjang urang tadabur alam deui ka dieu. Heula video ti abi jangan lupa bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.